Jadi selagi jalma can nauhidkeun Allah mah dina hatena teu pinuh ku sangka salah, waham teh sangka salah. Khayali teh hayalan, ngahayalkeun perkara nu teu aya dibayang-bayang jadi seperti aya gitu. Dibayangkeun eta hayalan. Tah kunaon nu matak ayana waham jeung khayali? Sabab aya musyrik. Musyrikna leungit, wahamna leungit, tah gitu. Jadi penting ayana tauhid, bener. Riweuhna jalma hirup di dunia gara-gara teu nauhidkeun Allah kan. Lamun nauhidkeun Allah mah riweuh. Kunaon teu nauhidkeun Allah? Teu makrifat ka Allah. Bade nganunggalkeun Allah kumaha di mana teu makrifat mah tuh kan. Mata kan disebut iman teh makrifat jeung tauhid. Tah gitu. Wal muradu bil imani at-tauhid wal ma'rifah. Nu dimaksud ku iman teh tauhid jeung makrifat. Tah gitu.